Pami urang maca ayat Quran anu eusina parentah cingkah hartos ragragna teh kana hate maksana nu digero ku Allah teh hate urang sanes jasad urang mata geuning ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu nya bade kutiba alaikumusiyam bade aqimis salat bade wa'atuz zakat pasti diawitan heula ku ya ayyuhallazina amanu maksana nu digero ku Allah teh hate nu tos diancikan ku iman nu digerona teh siga urang nguping adan cingkah hartos nu digero teh hate urang sanes jasad urang matak ibadah nu teu ngalibatkeun hate teu ditampi siga terleng we jasadna wungkul ka masjid tuluy we wudu tuluy we salat demi Allah teu ditampi naon margina dalejna geroan jasad maneh panu digero teh hate maneh berarti kan kedah nganggo hate salat teh kanggo nganggo hate puasa teh kedah nganggo hate ta zakat infak sedekah teh naon dan nu digerona ge hate lain jasad kan kitu ya panitah teh ragragna kana hate tina ngalaksanakeun parentah dina jero hate Gusti Allah tos nyiapkeun kamuliaan ti kawit maunat karomat nepikeun ka mukjizat tajanten maunat karomat mukjizat teh dipasikeunna teh kana hate sami teh mangrupi gerentes-gerentes karetag-karetag gitu nya kalam-kalam dilalah-dilah kana hate panghandap-handapna karomat eta teh urang bisa pindah tinu poe kanu caang. Adapun ngaageunganna karomat seiring sareng ngaageunganna cahaya iman kan eta mah. Ngan sadirieun tiasa pindah tinu poe kanu caang eta tos karomat ti pangeran. Kadituna bisa nyaangan nu sanes kan beuki ngaageungan karomat teh.